Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina raraga nyumponan salah sahiji mata kuliah teknologi digital dalam pembelajaran bahasa Sunda nu diampu ku Bapak Profesor Dr. Yayat Sudaryat M.Hum sareng Bapak Haris Santosa MPD nepangkeun simkuring Yuanita sareng rerencangan di program studi pendidikan bahasa Sunda Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Simkuring baris ngadadarkeun tutorial atau lengkah-lengkah ngagunakeun aplikasi digital pikeun ngarojong pengajaran bahasa Sunda. Anapun aplikasi anu baris dipedar nyaeta Ipusnas jeung Canva. Ieu aplikasi tangtu gampil tur praktis, tiasa digunakeun dina HP atawa laptopna sewang-sewangan. Dina ieu video, eta dua aplikasi urang patalikeun sareng materi ajar novel. Kituna, hayu urang kawitan wae. Luyu jeung kompetensi dasar 3.3 jeung 4.3. 3.3 nyaeta mengidentifikasi unsur intrinsik ringkasan novel remaja dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Jeung 4.3 nyaeta mendeskripsikan isi ringkasan novel remaja dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Ipusnas nyaeta aplikasi perpustakaan digital nu digokolakeun ku Perpustakaan Nasional gawe bareng jeung Aksamaraya salaku pamekar aplikasi. Ku ayana Ipusnas, urang bisa maca rupa-rupa buku secara haratis tur praktis kaasup maca novel Sunda. Aya sababaraha lengkah pikeun saderek anu mimitian ngagunakeun aplikasi Ipusnas, utamana nu diakses ngaliwatan HP. Saderek bisa ngainstall atau ngadownload heula aplikasina dina Play Store atau App Store. Saupama tos di-download, mangga tiasa langsung dibuka wae. Pikeun ngagunakeun ieu aplikasi, urang kudu ngalakukeun proses registrasi ku cara login akun, bisa ngagunakeun akun Facebook, Gmail, atanapi account. Mangga lengkepan wae datana. Sabada urang geus asup kana eta aplikasi, bisa dititen aya sababaraha fitur anu bisa digunakeun. Salah sahijina fitur-fitur library jeung search book. Ari library mangrupa katalog buku sarta miboga peran seperti store atawa toko di aplikasi Ipusnas. Library ngawengku sababaraha fitur seperti kategori buku, search book, jeung recommended book. Ari search book, tah ieu bisa digunakeun pikeun neangan buku. Pikeun ngagunakeunana langsung ketikeun wae kata kunci atawa poin kecap tina buku anu dimaksud. Misalna kecap novel Sunda atawa langsung wae saupama urang geus apal judul novel nu dimaksud. Misalna Misteri Haur Geulis. Sabada eta bisa katiten ku urang eta buku aya dina Ipusnas. Tak klik wae, sabada diklik bakal muncul tampilan detail buku mangrupa layanan pinjam atawa get book. Terus kopi mangrupa aya sabaraha buku dina eta aplikasi anu disadiakeun. Hartina urang anu rek minjem teu kudu ngantri heula. Langsung wae bisa diklik get buku, dikonfirmasi, sabada eta buku geus di-download, urang bisa maca dina HP saupama urang buka aplikasi Ipusnas. Jadi, konsepna saperti maca di perpustakaan biasa, aya tenggat waktu pikeun macana. Anapun waktuna biasana antara 5 nepi ka 7 poe. Boh dibacana beres atawa acan, eta buku teh bakal auto balik deui kana book collection. Upama geus nincak waktu pikeun dipulangkeun. Salaku perpustakaan digital nu dilengkepan ku fitur-fitur media sosial, maca e-book di Ipusnas jadi lebih praktis. Babari pikeun ngakses, neangan atawa maca buku nu dipikaresep ku urang sarta bisa dibaca secara luring saupama bukuna tos di-download. Tah sabada geus beres maca novelna, urang tuluikeun kana aplikasi anu kadua nyaeta Canva.
Canva mangrupa aplikasi nu rea fungsina pikeun desain grafis konten visual saperti presentasi, poster, dokumen, jeung rea-rea deui. Pikeun urang nu awam kana desain grafis manual, Canva jadi solusina. Ieu aplikasi bisa diakses secara online ngaliwatan HP atau laptop. Dina ieu video, Canva urang manfaatkeun pikeun pemetaan nyen mind map atawa cara kreatif dina konsep perencanaan nyatet pengajaran secara gurat badag sareng sanes kantena. Anapun lengkah-lengkah nyen mind map dina Canva nyaeta buka eta aplikasi secara web dina laptop ku tautan canva.com. Pilih wae anu pangluhurna. Tuluy login akun saderek, bisa make akun Facebook, Google, atawa bisa langsung asup upama geus boga akun Canva. Sabada asup kana laman aplikasi, tampilanna remen ku fitur anu beda-beda sarta miboga fungsina sewang-sewangan. Salah sahijina nyaeta template. Template mangrupa desain nu disadiakeun ku Canva langsung bisa digunakeun. Pikeun neangan desain mind mapping, tulis kategori mind map atawa peta pikiran dina fitur search Canva. Bisa dititen remen template boh filter anu ngirut. Pilih salah sahiji template nuluyu jeung kabutuhan. Sabada eta lakukeun proses editing. Bisa ditambahan ku gambar, video, audio pribadi ku cara ngalakukeun upload atawa ngagunakeun elemen fitur stiker gambar nu geus aya dina Canva. Bakal leuwih ngirut ieu mind map upama urang ngulik rea fitur editing minangka visualisasi saperti warna, kasang tukang, jeung rea-rea deui. Ayeuna urang mimitian ku nulis topik mind map ngeunaan unsur intrinsik novel Misteri Haur Geulis. Saderek bisa modifikasi ku cara nge-highlight, ngatur posisi tulisan, ngatur font teks, ukuran teks, oge dianimasikeun. Ditulis wae sakabeh topikna kana elemen dina template mind map saperti latar, palaku, tema, galur, jeung amanat. Tuluy bae ditembrakeun eusina dina elemen nu dituduhkeun ku garis kana elemen pedaran. Eta elemen boh gambar, garis bisa ditambahan jeung dikurangan. Pikeun leuwih jelas, asupkeun gambar cover novel Misteri Haur Geulis ku cara upload media kana eta aplikasi. Tuluy dipaskeun posisina, sangkan jelas jeung kabaca. Sabada beres ngedit mind mappingna, pikeun save atawa simpen eta desain, klik tulisan download di luhur belah kenca. Aya sababaraha jenis format file bisa dipilih luyu jeung kabutuhan. Ilaharna Canva mere rekomendasi format nu pas pikeun file urang. Pilih wae PNG nu sakumaha geus direkomendasikeun, cirina aya tulisan anu warna biru. Tah, ieu hasilna. Hatur nuhun mugia manfaat, hapunten sabudaya ning kalepatan, tepang deui dina video nu sanes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.